ketika geus datang ke hakikat geus lain deui. Geus bae kadeuluna ge teu salat. Kadeuluna geus teu salat padahal mah salat. Kan kiai teu salat ulah ngikut kiai geus ulah sok aju ka kiai sia bae lah salat. Emang kiai di mana? Di Mekah salat. Geus malga harti. Teu bisa pakai lalagaan lantaran kadang-kadang di dieu mah kadeuleu teu salat horeng di anu mah aya. Saya geus kos kitu mah lantaran tadi teh ya urang mah ngaji ge hayang rame, urang mah ngaji teh masih kena kompetisi dina karamean. Wali mah geus lain kitu. Ngaji bangun pindah. Ngaji bangun majelis salim pindah. Geus teu hayangeun nya nama bangunan-bangunan kos kitu jang naon. Nu penting mah jelema nyaho ka Allah dituntun ku aing, tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho. Wali geus jaraho atuh geus dipasrahkeun geus sia geus nyaho geus titipan ilmu mama mandek berangkat deui neangan deui tempat nu sepi ayo nuduhkeun ka Allah kadanan ku kitu atuh ulah proposal boleh besi bau monyet ya monyet besok kikian besok geura urang ka dieu ka mana karah ka Solear di mana karah Solear teh di mana karah di Padegelang ngaco bungennya na masih pajar baturna tah di dia di Cisoka urang kadinya ngaronjang-ronjang tapi aya rajaan teh di tengah-tengah nu dara ratang teh ya kok kanyawan raja pan kadeuleuna nya make makuta rupa monyet tapi ternyata jelema kasep sasalamannya na biasa uluk salam assalamualaikum masyaallah horeng kapanggih jeung rajana rupana rupa monyet padahal horenganan ahli Allah tukang zikir tah kok sekarang itu geus jadi ahli hakikat Mbak rupa monyet horeng wali aya lembur mah rupa wali horeng monyet mantap asana di dia monyet kabeh iya Karim mau disebut monyet sebagian ceknya nah aduh ampun itu monyet bae